Nyayan Jatnika kabeh pokokna mah sukses tah. Nah saha nu can sukses? Iwalti urang nu can sukses tah mah. Ieu salah sahijina alat jangarona. Soalna poe aya nanti jadwal rona. Jilamun aya rona rutinitasnya berarti kampung urang teh bakal aman. Jadwal teh geus sama jeung si Udin jeung si Ruhiat ya nanti. Ya sana mah kitu geus kadar rieu ka marana si Kehed teh. Ya tunggu lah. Hei, cing. Siapa? Naon mah make sarung? Si lain teh inget panggilna teh jadwal rona. Alah poho alas aing gaya kieu teh mah tuh. Baju ge anyar kena can dipake teh nya make teh. Bener-bener poho atau api-api poho si lain? Poho aing mah aslina sia ngabejaan atuh WA aing. Geus gaya kieu aing kurang make sarung kos maneh atuh. Jeung ieu capna cendilaan ieu maksudna naon ieu mamanas dewek kieu teh? Bieuna teu apal teh pangadadak teh gancang teh ya yang gaya teh ya. Teu apal ngaon da mah tengah bejaan atuh maneh teh. Ayeuna teh jadwal rona. Nah tengah bejaan atuh aing nga-WA cai aing jadi aing apa? Pan apa dewek geus boga HP eta mah. Olah heueuh benernya. Ayeuna Si teh Ruya tengah bejaan ka aing nya. Tahun mah tengah bejaan lah ka aing. can pagi maneh si Ruya? Heueuh acan sidik aing ge. Si eta mah sok kadang-kadang balinger jelema teh. Sok tepung sia teh. Mungkin tah. Din. Heeh. Puting enak teh urang teh mungaran anu naon teh naon teh ngarona teh mungaran. Aku usum-usum napan wawah ayeuna nya. Apa mungaran si lain? Mungaran teh naon teh apa? Aduh, si lain ngomong Sunda. Karena mungaran teh apa sih mah? Mungaran teh mimitian. Oh mimitian. Lain ku zaman ayeuna teh lain. Matak dayakeun ngaranna teh. Tah, ayeuna teh kan maling di mana-mana. Heueuh maling. Geus puguh corona mah. Heueuh pan eta ku eta teh. Aya lockdown. Heeh. Penyakit corona ayeuna keur membludak, kata Heueuh. mah bangsat. Heueuh pan eta nu dikaluakeun teh ngan geus ditahan dikaluakeun deui gini kan. Jadi kumaha sih lain? kaluan ditahanan teh pan dikaluakeun ku pemerintah kan. Jadi si bangsa teh beuki loba ayeuna teh, beuki wani ayeuna teh da butuh duit teh. Wabah ayeuna teh. Atunya Teu bisa ka mana kan lockdown si ayeuna teh. lain mewek mulah pengen ka kitu. Moal amit-amit ah. Jauh-jauh Cing ke rauh we. Ah jauh tong sampai kitu. Tah enak teh jadwal ngaranna kudu inget cenah teh. Heeh. Eling lah tong ayeuna tuh kumaha geus kieu. Ngeus bae teh kudu nu penting mah niatna we. Kita. Dek pakean naon-naon oge nu penting niatna. Ngan dewek mah ieu mau sarung teh lainna naon cap tiris. Heeh, da eta. Ayeuna kan kata mah halodo. Heeh. Kumaha sih ngomong-ngomong eta tadi puasa lancar? Alhamdulillah sih. Lancar? Sedik deui. Sedik di kumaha? Setengah jam deui. Setengah jam. Ka beuh ongkek. Oke kumaha? Heeh, pan dieuna pan rek namatkeun puasa. Heeh. Efek teu kuat sirah jangan gitu euy beuteung. Jadi batal. Heeh, batal maksudna kumaha. Siang. Poingon ieu leungeun produksi kieu. Heeh, aing teh geus 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tarigu. Siapa? Tah, jadwal teh na teh tiluan Ronald. Tiluan heeh. Dewek si Laing jeung si Ruhiat. Heeh, si eta mah hese ditang we ku aing tadi teh naik ngajaran eueuh tinggal. Tapi ngomongna mah tadi panggil berat teh ka dieu enak teh nyamper heula. dari ka dieu Ka cenah. dieu. Soalnya Soalna nongol kene. ayeuna kan geudeung dia langsung kudu kapos enak teh. Heeh. Kali ini datang ngomong heula. Kulo eta kali nyusulan euy cenah. Siapa mah? Kayak teuing atuh aing batinya. Salah. Teu naon penting mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam tuh nih eta. Eta aya nih kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh. Raya. Aduh, weuh. Halo, Cai. Kumpul lagi Ya, kita. Cai. Aduh. Iya beki gaya asalane nya. Kumaha hayu atuh ayeuna rek nangaranna teh ya? Iya tuh. Sekali gaya geus dangdan teker kebek urang wapan nangaranna jadwal nangaranna enak. Biasa coy. Cici gedean kudu di tengah. Nya heueuh siap teu nyambung we di kendana atuh. Ai si baheula. Hah? Cokolot. Lain yang rana. Lain yang asli lain. Naon sih nya anak. Penting enak teh jadwal rona. Tah, apan tadi maneh ka urang papanggi beurang. Ayo siap penting uang nangaranna. Saya oke siap. Salah denge. Oh, iya. Mana ngabejana teu balik mun. Si demi Allah dewek mah naik leuleus huntu cek dewek teh. Oke penting jadwal rona.
Tapi bari ini si mana teh? Nya siapa sampai kudu naik mah sini Apa urang teh rusuh kanu motor. Kade euy ke penting yang randa siap teh urang teh. Pantesan gaya kieu Lain geus tunggu ieu mah gaya oge Meja Cukup paniatana salah. Tiba heula ge urang mah gaya coy. Apal meureun urang gaya wae coy. balik sete balik. Aduh, nu penting mah urang ayeuna niat penting ayeuna yang randa pokokna sektor minyak seungit geus beak dimandikeun urang mah. Kayak hiji main yang randa ingat randa kumaha tuh. Si lain RW yang ngadat. Heeh. RW nu mana? RW jeung RW nu mana emang RW di dia sabeli hiji teh nya hiji-hijina. 7. Juga dua eta mah. Dua. Soalnya kieu lamun aya nu absen cenanya di denda teh 50.000. Atuh lumayan. Komo ayeuna neangan duit teh hese na teh. Oh. Makana mending neangan, mending ngarona. Mending randa atuh urang mah da urang Salah wae. Asyai. Emang salah kitu nangan randa? Nya henteu salah atuh. Waktuna Aya waktuna. Oh, atuh urang teh harus setelan kieu atuh kan bayar. Da urang ka pamajikanna, ka pamajikan bebejana, Bu aya rek ngarona. Itu sia mata Si lain kapayangnya pamajikan boga ane kare-kare dek neangan rana bisa kumahaeun si lain. Apaan matak diizinan ge? Nah, eta rapi make kameja, make jogger gitu. Atuh ngarah ningali we, ngarah katili gaya di tempat rona. Pokoknya atuh hati-hati suntangan urang teh. Dibekalan. Lumayan, aya 2 juta. Pamajikan urang mah bager, bager. Lain pas ambean, nah ieu teh make minyak seungit. Atuh era bokelek mah teh ninggalikan batu kan Tuh disemprot ke pamajikan teh. disemprotan heula. Saking solehna. Pamajikan Nah, urang. gitu dengan pamajikan si lain ira dek kawin. Teuing can aya waktuna beun euy. Soalnya di antara urang tiluan can kawin teh masih dieu. Ya, mana mah tiba heula ukur nganter urang jadi kacau mana. Heeh, tarena teh. Naik kacong teh. Tong ulah manis ieu geus salah ku aing dianteu. Oh gitu. Oh berarti mana mah tukang nganter anu apa ya? Kacong teh naon maksudna? Kacong teh jadi babaturan Oh, anu sok nganter apel ka ditu ka Mun bahasa Inggris sama kambing conge. Tah, eta. kacong teh disingkat kambing conge. Heeh. Ciga banteng. Asal geus salah baheula ku aing dianteu beuleuh siapa? Telang Ngomongkeun baheula. Ngomongkeun baheula, urang. Mending lamun ngomongkeun berarti teu ridho. Heeh. Kita poho. Tong song Kan bae geus tong Gandeng. nya. Tong ngomong masalah bal-bal sok kasuat-suat urang mah. Anjing sa. Urang sok nyeri hate Geus urang. bae tong seuring ya, Pak. Lain seri ya. Gembira Nah, kumaha make jeung kasuat-suat kumaha cika cerita heula yeuh. kuat urang Geus bae. Tong kacirik ngomong heula anu bener. teu kuat. Kuat Bae. Tiba heula mana jeung aing teh jeung babarengan. Heeh, kunaon sia kudu punggung judulna. Terubah-rubah mana mah jeung. Kumaha sia? Nyeri jeung aing teh jeung. Naon sia? Cokor sia Oh, di coba pura-pura. Terus dah aneh terudat wae. Aing pindah. Balik si lain mah. Aingan ceurik teh heuh. Terubah-rubah Cicing. Da aing cicing tah ka mana? Lamun jeung bala teh ulah sampikeun ka kitu. Ai panya aing teh ceurik teh sia teh nyeri hate naon kitu nyaritakeun naon. Kumaha gitu? Dincak ku si lainnya heuh ceurik. Heeh, da bieuna atuh Nyeri, punggung. aing Anjing mah, nyarita anjing, kunaon? Main punggung ceuk na kunaon bieuna. Teu kudu urang mah dieupeul lagi nyeri tiba lagi tapi ka ayeuna nyeri aing Da mah. kunaon deui sia pan aing diculkeun. Geus ku si Udin ku sia nyeri. Sia saya warna pelegung atuh. Aduh si Paingan hane cek gelek teh hate teh. pokoknya udah suka aing teh siapa tinggal suku menak Geus gitu. bae. Aing Geus bae. aduh nyeri aing tiba lagi. Lain mah lain ditincak naon ieu? Naon Naon aing teu dincak, si Uci teu dincak emang. Cek ku sorangan. Oh, sia teh atuh. Di baheula we sia banget gitu. Intermezzo. Urang teh jangan terlalu serius teuing lah. Tah Urang belajar edan ngomongna sia tah. Jangan kudu belajar dewasa. Urang teh geus ngarumah tangga walaupun maneh can ngarumah tangga. Sok sanajan palingkeun urang teh kuduna ngaronda. Sok sanajan urang salah jadwal. Oh. Tapi anger urang kudu ngaronda. Da salah teh Oh, atuh si teh. Naon kewajiban. Heeh. Urang tidak ngajangga keamanan masyarakat rek ku sade lain ku urang-urang di Tah, bener teh. Si eta hade ngomongin ke hade. Ayeuna karek ngomong lempeng jeung lahaula ieu. Bener urang mah. Kieu contohna mun misalkan aya tetangga kapalingan sanu riweuh. Nya urang-urang atuh. Aing mah molor naon atuh salir dia orang nguruskeun batur. Sia ngomong teh. Teuing anjing teu pokoju tungtungna kitu patut. Apaan aing teh baheula ge kitu. Heeh, bener pokok. Edan teu aing. Leuwih teh edan sia mah. Di mana-mana ge di Melak Cangkeng mah di dieu, Melak Cangkeng di dieu. Mana urang mah hayang beda ti Oh, batur. Urang bener. tidak mau menuruti orang lain lah. Mencari karakter. Sia mah saking beda ti batur.
Nggak menunjuk, orang coba aja. Lempang kan? Tuh. Lempang. Sok mana? Aing mah beda. Sieu mah beda. Lain kasih itu kasih ieu. Temu. Aing mah cing ciriting Gusti Allah nya ka urang. Katanya Asia. Dibere tanda Kadi bisi leungit teh bisi leungit. Oh, Engke wow. bisi leungit di tayangan ku tinggal nunjuk kayak gitu. tinggal nunjuk, tinggal lempengkeun. Oh ini. Benar benernya. Gitu siapa lebih tinggi Kalau dipindah. hati Allah. Mau aya ruhyat 2 berarti. Wah, mau ini. Tidak ada makhluk yang sempurna selain Allah. Ya. Ya. Randa. Tuh. Ini. Hai, itu mah baju bodas. Apa nih? Naon? Mana ini teka tinggali na? Eta mah domba. Kamu saliwat semua. Tinggalian tepung. Oh, beda atuh da kikieuan keur mah sama dieun sih teh. Yes, sieun mah ku Allah. Tong sieun kudu kitu patut lah. Mus tayul. Asli teh. Aing ngomong sok Ngomong sih, ngomong-ngomong enak urang teh ngerasno teh asa teh asa bunga. Kumaha. Bunga biasa mah itu asa lain. Biasa. Urang mah Bunga na teh ayeuna jadwal teh barang teh bisa tiluan. Heeh nya. bener. Kan naik kamari mah debek jeung Haji Dedeng, jeung Haji Ucu. Haji Dedeng kan apa? Kumaha? gitu. Bibir sudah kumaha? Oh, celana. Berarti ngomong atuh sok kemana wen kan? Jika singkup. Haji Edeng bibirna gede, lamun barang dahar teh bea aku Haji Edeng. Ayo lagi jeung Haji Ucu kan non teh beuki sare. Oh, wah tuh tepung ngaona balik saya mah kenal ngaona atuh. Jam 1 waktuna jam 1 ke rame-rame nasi maling eta. Heeh. Anon kerek pan lieur nasi lagi. Anak aya nama bisa jeung si lain dua. Hari mana jeung saha keur itu bagian? Baheula jeung Mang Idik. Mang Idik Mang tukang Idik. naon? Oh, cuma Idik makin tukang tukang itik si lain. Mang Idik mau kuilingan cicing di tempat. Urang kuilingan sorangan. Capek sorangan. Heeh, cepet sorangan kayak gitu mah. Jeung Mang Otong. Oh, motong tukang bedug teh ya. Ayo Oh. motong kumaha aman. Mang Otong leung lah daek ngingilu gitu. Naik ngilu ke mana si lain? Ngilu ku kuilingan gitu. Oh, daek kekat itu Oh, kontrol. ngan urang tiap urang udud menta wae udud, beak udud teh. Wah, Terus eta mah. hiji dua. Oh, mata aing bakalan teh beak we ku batu lain ku sorangan. Lain karunya ningali maneh. Enggak hiji jeung ngarona teh jeung nu sarusa. Heeh, ada jeung kolot tungkul aduh. Dewek tah. Kumaha maneh? Dewek mah jeung gubernur. Anjing. Urang jeung Asa. pejabat-pejabat naon teh mun ngarona ngajina ampura orang lain bawa ge dia soal pipilih Ya, oh, mana sih eta mah pilih jelema mana. Cek RT wayana ronda bagian anu ampura kudu dipisahkeun bagian jelema elit tungkul. Tret gitu. Nah, dia teh mau nikahin mah mata kitu ge tah teh langsung ngomong sih mah ngomong Hari tah langsung. mun daek ngomong mah atunya euy. Oh, udah mah bisa Berarti urang. ngeunah atuh jeung bangsa pejabat jeung bangsa naon di tadi teh. Pejabat orang pejabat tungkul. Ngeunah atuh berarti. Nah, atuh tuangan ge Oh, bener. Tuh, kumaha? Jangan ditanya. Asli eta teh. Jangan ditanya. Siapa kejeng jangan ditanya pan aing teh yang apa? Jangan ditanya. Ya, makanya jangan ditanya kumaha sih teh kudu jelas. Heuh, pan kudu juntungan kumaha maksud bisa jeung pejabat itu kumaha maksudna eta? Eta. Mana mah sangsara. Jangan ditanya. siapa betul? Heeh ngomong-ngomong jangan ditanya teh kudu jelas ya teh Heeh, heueuh. amin. Kopiona naon wae, kue naon, kue legit, kue lapis, naon ke. Jangan ditanya. Nah, siapa jeung lewe segala? Heeh. Aji baru kan ngeunan. Babarengan jeung pejabat. Nah kumaha iman? Gubernur. Heeh. Leung mana mah bisa udud, bisa naon, aing mah titah ngumah wadah ngaliwat kumaha jadi canoli. Aduh, siapa tahu wil teh aing baik lagi atuh. Urang mah guna aing harus atau jadi anak aing bagian jeung pejabat. Heeh, biar ka bagian tuangeun kudu kitu ngeunah gitu. Royal gitu. Heeh. Apa yang aing kita beberes ngumah wadah aduh sudi aing. Aduh. Jeung mararaneh aing. Heeh. Bebas dah. Jeung urang mah bisa gogonyakan. Oh, bisa heeh. Urang ge itu sarua gogonyakan. Mana sorangan Kukulingan, aing. Cik aing oke. Pengap nama alus awalna mah aya endingna. Si anu Jika nu penyakit aing teh gitu dahareun teh bangsa naon teh. Oh, martabak. aku pasti Aya eta ge aya. Kupat tahu aya. Aya. Sprite aya. Tambah komo geus geuna. Kopi. Komo kopi. Terus deui naon teh ambekuk. Kapal ambekuk. teh gitu Ampura itu bahasana kurang ieu jadi enggak terlalu ngerti. Saya apa ambekuk? Teu Saya apa deh? aing ngabekuk naon teh kanyadengin. Ba-da-da.